Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Yung basu diludang saal mayit liarbai khisolin karena opat pirang-pirang tingkah. Lil gusli tegasna karena rek diadusan idza lam yatagoyar di mana-mana henteu barobah itu mayit. Walitawjihihi jeung karena dipadapkeunana itu si mayit ilal kiblati kana kiblat. Walil mali jeung karena harta idza dufina di mana-mana dikubur itu mal mahu sarta na mayit. Walil mar'ati jeung karena na awewe idza dufina di mana-mana dikubur. Naon janinuha janina itu mar'ah maha sarta na mar'ah. Wa amkanat jeung kongang naon hayatu hirupna itu janin. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Al isti'anatu ari pirang-pirang menta tulung. Arba'u khisolin eta opat pirang-pirang tingkah. Mubahatun tegasna kahiji isti'anah anu mubah, wa khilaful aula jeung isti'anah anu khilaful aula, wa makruhatun jeung anu dimakruhkeun, wa wajibatun jeung anu wajib. Fal mubahatu mangkari isti'anah anu mubah, hiya eta ari mubahah taqribul ma'i eta ngadeukeutkeun cai. Wa khilaful aula jeung ari isti'anah anu khilaful aula hiya eta ari isti'anah khilaful aula sabbul ma'i eta ngocorkeun cai ala nahwil mutawaddi'i ka saumpamana jalma anu wudu. Wal makruhatu jeung ari isti'anah anu dimakruhkeun hiya eta ari makruhah liman eta pikeun jalma yagsilu anu ngumbah itu si eman a'dha'ahu kana pirang-pirang anggotana itu si eman. Wal wajibatu jeung ari isti'anah anu wajib hiya eta ari wajibah lil maridi eta tetep pikeun jalma anu gering indal ajzi dina nalikan apes. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Al amwalu ari pirang-pirang harta allati tegasna amwal. Talzamu anu misti fiha dina allati naon az-zakatu zakat sittatu anwa'in eta genep pirang-pirang warna. An-na'amu tegasna kahiji ingon-ingon wan naqdani jeung emas perak. Wal mu'syiratu jeung pirang-pirang tatanduran. Wa amwalut tijarati jeung pirang-pirang harta dagangan wajibuha. Anu ari wajibna itu amwalut tijarah rub'u usyri qimati urudi tijarati eta 4/10 harga pirang-pirang banda dagangan. Warrikazu jeung pependeman jahiliyah wal ma'danu jeung barang tambang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Yajibu wajib naon saumu Ramadana puasa bulan Ramadan bi ahadi umuri khamsatin kalawan salah sahiji pirang-pirang perkara anu 5. Ahaduha ari salah sahijina itu umur khamsah bi kamali Sya'bana eta kusabab sampurnana bulan Sya'ban salasina tegasna 30 naonana yauman poena. Wasaniha jeung ari kaduana umur khamsah biru'yatil hilali eta kusabab ningalina hilal fi haqqi man dina hakna jalma ro'a anu ningali si eman hu kana hilal wa in kana jeung sanajan kabuktian itu si eman fasiqon eta anu fasik. Wa salisuha jeung ari katiluna itu umur khamsah bisubutihi eta kusabab tumetepna hilal fi haqqi man dina hakna jalma lam yaro anu teu ningali si emanhu kana hilal bi adli syahadatin kusabab adilna persaksian. Warabiuha jeung ari kaopatna umur khamsah bi khbari adli riwayatin eta kusabab aya bejana jalma anu adil riwayatna mausuqin anu dipercaya naon bihi itu si adil sawaun eta sarwa bae waqa'a ariyan tumiba fil qalbi dina hate naon sidquhu benerna itu ikhbar amla atawana henteu waqa'a.
au ghairu mausuqin atawa anu henteu kapercaya sahabihi itu si adal in waqa'a lamun tumiba fil qalbi dina hate naon sidquhu benerna itu ikhbar. Wa khamisuha jeung ari anu kalimana umur khamsah bizanni dukhuli ramadana eta kusabab nyangka asupna bulan Ramadan bil ijtihadi kusabab ijtihad fi man di jalma ishtabaha anu saliru alaihi kasih iman naon dalika itu dukhulu Ramadan.